Alhamdulillahilladzi faddola wa'lu ibadihi bi ulumil ilahiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados ngahaturkeun rebun nuhun kasadayanan nu parantos maparieun berita kaayaan. Meuli tingali ku pribados sanajan seueur nu pupus ge sigana henteu horeamun nya hadir ka Madrasah Cibantar. Malah tambah hoyong mineng ke Madrasah Cibantar. Mun bisa mah Jumaah saminggu 2 kali, meureun unggal Jumaah kadinya. Anu kulantaran teh ya Jumaah ayeuna saminggu 2 kali. Sakali we Jumaah. Anu ari pangaosan mah alhamdulillah di tengah-tengah Jumaah oge seueur pangaosan. Aturkeun nuhun ka ibu-ibu jeung bapak-bapak simpatisan kana pangaosan. Mudah-mudahan harusnul khotimahnya. Nu parantos mulih ka Jatimulang ka asal, mudah-mudahan ditangtayung ku rahmat Allah. Berikut ahli urang sadayana nu tos di alam barzah. Kantenan wasal pokok ngembakeun agama di ieu tempat. Mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jang haji teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allahna. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allah. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allah. Teras ke deui. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadian. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadi. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadi. Hiji deui. Sareng ngeser gunung bulan jadi 2. Jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Sareng ngeser gunung bulan jadi jalma hirup geus lila teu aya nya. Sareng ngeser gunung bulan jadi 2. Jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Dihijikeun. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna
eta mujizat kaya dawuh Allah ngabenerkeun sakabe utusan ku khawarikul adat nu kajadi sareng ngeser gunung bulan jadi dua jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Subuh Jumaah Cibantar ayeuna anu ngabandungan sigana teh tariasaeun nyebutkeun daya dalil yen di Rasul sifat sidik. Dalil di Rasul wajib sidik. Jadi sidik teh sifat anu wajib di Rasul. Opat teroban wajib di Rasul teh sidik, amanat, tabligh jeung patonah. Wajib di Rasul ka Allah mah 20 nu wajib di Allah teh. Nu mustahil 20 wenang hiji, jadi akidah ka Allah mah 40 hiji. Ai di Rasul mah 4 nu wajib di Rasul, 4 nu mustahil di Rasul. Hiji nu wenang di Rasul 8 jeung 4 tahun urang umur lamun can apa nu 50 sifat kaduaan bakal plos ka kolong bapa satar buleneng asup ka jero kubur teh iman eueuh tah ari disamper ku corona mah geus sampai kana waktuna asal iman kabawa we yang paling susah nama dalil yen di Rasul wajib sidikna. Rasul teh eta wajib kasifatan ku sifat sidik. Eta mukjizat kaya dawuh Allah teh mukjizat. Khawarikul adat mukjizat teh kaya dawuh Allah. Ieu kadang-kadang lamun aya keneh ayeuna Rasul mah corona teh wah ribut corona teh. Cara baheula ge ribut baheula ge dan numbung ayeuna iman mah. Tapi datang ayeuna saksi yang benerna ayeuna Rasul aya mujizat tah eta mujizat teh dipake tatagenan bener di Rasul aya sifat sidik. Kabeh ayeuna mujizat di Rasul teh ngabenerkeun kana yurni Rasul teh eta teh aya sidik di Rasul teh. Mana ayeuna mujizat di Rasul cara ngeser gunung bulan jadi dua. Cek jalma-jalma nu kalupur Muhammad lamun bener maneh jadi Rasul coba gunung cina ngeser ti belah kaler ke belah kidul ditempokeun ku saya ngeles dia ta gunung teh pindah ti kaler ka kidul. Jalma nu kual tadi bere hidayah mah percaya yen bahwa Muhammad teh jadi Rasul. Tapi jalma nu teu kual dibenerkeun mah teu ngabenerkeun jalma teh nyebutna teh sihir, mudah dasar sihir Muhammad mah leuwih ti sihir urang itu. Lamannya bisa kitu teh teh sihir. Jadi ka batur ge sihir we tuh. Aya jalma ayeuna ku ngeser gunung teh bulan jadi dua. Naik derajatna iman. Aya ayeuna keuh teu iman teu percaya kalau ka kanal sihirna urang teh sihirna urang mah kurang ti Rasul eta mah sabab Rasul mah boga sihirna teh leuwih ti urang nu matak bulan jadi dua gunung ngeser kitu. Sing nu ayeuna ge walau dibere corona aya nu boga rumasa urang dibere corona teh ngelingan ke urang sing harireng nusa sari tara jumaahan cari tara mingguan tara ngajian aya nama tah aya nu kitu aya anu ieu mah dasar kaayaan alam we kieu tuh majar maneh teh teu iman. Lamun jalma teu dimandian ku ilmu ulama hatena teh teu iman
Tapi nu di mandian mah ulama nyarioskeun ma'azallahu abdan bi izin min ayudillahu ala duli nafsihi. Allah Ta'ala henteu mereka muliaan ka abdina kuno leuwih mulia tibatan Allah mere kana hatena nyaho kasalahan dirina. Jadi aya jalma teh nu dibere nyaho kasalahan diri urang we nu salah teh teh matak dinasehat ku corona. Lamun jalma boga pikiran kitu kamarasjid kabeh, kamadrasah kabeh, maringuan kabeh sabab urang nu salah. Matak pantes sisi laut terada ditutup bisi lolobana datang teh nu teu iman angot isukan bae ditu mah meureun disapu kabeh salam dunya geus eueuh nu iman mah aya keneh nu maca syahadat nepi ka ayeuna syahadat munjin mah moal waka digeledegkeun nyapukeun alam dunya. Namun jalma geus eueuh nu iman disapu dunya teh kabeh teh geus eueuh nu iman mah dunyana hancur alamatna tibeh dieuna aya loba jalma nu teu darekeun we kana ngaji ma adalallahu abdan bidulin min ayujibahu ala duli nafsihi. Teu ngahinakeun Allah Ta'ala ka hiji jalma ku kahinaan anu leuwih tibatan yen ku Allah teu dibere nyaho kasalahan dirina ditutup nyaho kana kasalahan diri teh teu nyaho kana kasalahan diri rasan bener we salah ge tak kalah ka wani paeh tibatan ayeuna pindah tina salah balas geus asa bener dina salah. Batur mah kakara nguping ge di daerah Batur mah ampun nu maot teh cenah unggal poe ampun buat tereh ka dewek cenah tuh geus persiapan ka mana neangan cara supaya urang hirup mun ahli dohir ma'al iman, ahli batin ma'al yakin. Iman teh iman nu mana? Iman ilmil yakin. Iman ilmil yakin teh nu kumaha deui? Iman ilmil yakin nu nyaho asal ieu makhluk teh eueuh. Bumi jeung langit teh. Ayeuna aya ieu teh barang jeunan. Mesti kudu aya nu nyieun teu ka hati lamun eueuh nu nyieun tah nu nyieunna saha ilah teh ahadiyatu jami haqi wujudiyah sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh aya tujuh dia mun hayang papanggih jeung Allah gampang papanggih da Allah mah leuwih deukeut jeung leuwih akbar menya ayeuna nu gede hese dari tianganana menyan deukeut ayeuna embung teu bisa kapanggih lebih deket pang deket ka urang teh Allah tuh pang akbarna Allah akbar apalna akbar sifatna akbar datna tah lempang atuh tong cicing wae tukang dagang tukang tani tukang buruh lah lempang ka Allah nu palai nepi ka Allah mah palai nepi ka Allah henteu osok lempang tara atuh moal nepi ka kasarawah we nya ngalamun geus mangih ina paremontok di sawah lempang tina paremontok kumaha lempangna ropu hijabil kasroh an wajhil wahdah ngaleungitkeun hahalang anu loba ti jihad arek nepi ka Allah hahalang nu loba leungitkeun kebon sawah sapi muning jah riasah tah eta teh halang anu loba leungitkeun tina hayang nepi ka Allah asairu billahi bitisofi wa sifatihi wa tahaqquqi bi asmaihi mun aya kabisa teh lain bisa kuring eta bisa Allah ya kadaek teh lain daek kuring tapi daek Allah itu irodat Allah mun aya ilmu aya nanyaho lain nyaho kuring mah ku Allah dinyahokeun ilmu Allah jadi kudratna kudrat Allah irodatna irodat Allah ilmuna ilmu Allah hayatna hayat Allah samana basorna kalamna kalam Allah kitu tak singka arti mun kasawah ningali montok pare ceuk Allah pare montok katingali montokna tak ieu teh pare montok lain pare bisa nyeun montok aing nu ngamontokeun matak ceuk pare ge ulah resep kana montok kuring tapi resep teh ka Allah nu ngamontokeun
kuring tuh ngomong eta si paremontok ngomong ngan urang dibere ngartina karena omongan paremontok teh ku Allah. Jadi ilmu Allah dibikeun ka urang da ahli Allah. Nu teu jadi ahli Allah mah paremontok we geus peda digemuk. Tah lamun teu digemuk mah moal montok. Jadi resepna teh kana gemuk we tah kitu. Eta tukang tani resep tani, tukang dagang resep dagang, tukang nyadap resep nyadap peda kauntungan tina nyadap. Tuh, tina tani, tina dagang eta we nu nguntungkeun teh. Tak cek ajengan ye patekadan umat Kangjeng Rasul jadi 73 72 mah kholidan piha dia neraka. Jadi kudu apal nu 72 teh eta teh dibagi 7. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Najariyah, Mujasimah jeung Jabariyah. Lamun urang teu apal man lam yarib asyara ya kopi jalma teu nyaho kana salah cicing dina salah ge embung pinah tah sabener we geus. Tak urang teh deres-deres atuh ieu awalu wajibin alal insani. Meunang deres ti dieu teh hiji meunang terang awalu wajibin alal insani marifat wa bistiqoni pangheulan wajib ka manusia nyaho di Allah sarta dalilna bisa. Kaduana sing apal anak wajib akli mustahil akli wenang akli. Katiluna ingat akromaka bikaromati salah satin urang teh dimuliakeun ku Allah kutilu karamat. Hiji dimuliakeun teh urang teh ku Allah jadi tukang dikir ka Allah. Eta teh mulia jam tukang dikir teh tukang eling ka Allah lain maca la ilaha wungkul. Keur salat dikir, zakat dikir, puasa haji lantaran eling ka Allah. Ku Allah dibisakeun dikir ka Allah. Mulia jalma nu dibisakeun dikir ka Allah teh. Kaduana madkuron bihi jalma anu ditutur ku Allah dicaritakeun ku Allah. Si eta maka kasih Allah. Jadi wali Allah kadang-kadang katil madkuron indahu disebarkan kual dimunguhning Allah eta teh dirahmati isuk nepi ka buri tibuit nepi ka isuk malah para malaikat ge dibejaan eta maka kasih aing ceuk Allah di mana keur kasabah jalma nu eta kumaneh malaikat bere ilmu tina ningali pare montok meunang ilmu ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun pare ya murid hedat boga karep tak pare dimontokeun ya alim hedat nu uninga kana pare montok ka urang ge nu nempo pare montok uningaeun Allah teh jadi urang teh rasa diuning aku Allah deukeut ka Allah henteu ningali pare montok henteu teu ditaekeun darajat. Lamun ayeuna dideukeutkeun ka Allah boro-boro ayeuna keur di masjid madrasah digeren kenyen we cicing nu dimuliakeun ku Allah mah ceurik kunaon mah ceurik lalajo teh kapan kuring keur diancam ku arep disiksa ieu teh ceurik rek disiksa eueun haneut ku siksaan teh mun keur dina kadorakaan ingat abdi teh rek disiksa seurina teh seuri dibukakeun nyaho rek disiksa ari urang mah seurina teh seuri resep jeung seurikeun eta nu katingali pan maneg di dinya teh nepi ka Allahna. Ayeuna mah can kaharti mah ngeureuyeuh we ngaji tong waka eureun satungtung can ngarti mah wallahu alam. Dina naonnya cuma ya ruduhum mohon eta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa yaruduhum tuluy ngabalikeun Allahum kaitu arbabul jadbi
ngabalikeun Allah ka jalma anu majdub. Nu dimajdubkeun ku Allah wungkul nu kasaksi makhluk mah eueuh. Majdub teh. Anu majdub mah teu aya akal mukallaf nangulon ngetan ngalejeng ngidul ge akal mukallaf eueuh. Datang waktu lohor teu apal kudu salat. Datang waktu asar teu apal kudu salat asar. Malah mingguan jeung bulanan ge tara, masjid ge teu apal jeung madrasah. Salatna tu tara anu majdub mah da eueuh akal mukallafna. Dorakan teu da teu kapari, teu katitah. Nu majdub mah cara nu edan. Nu edan yang ngadaleungdeung sabulan puasa ti tanggal 1 ka tanggal 30 ngadaleungdeung we teu taya akalan. Keun bae teu puasa ge teu kudu dikodoan. Teu. Bener teu nu teu puasa bener anu edan mah teu puasana bener teh. Ari urang mah sabab aya akal mukallafna mun teu puasa teh salah tuh bedana teh. Tadi balikeun ku Allah Ta'ala arbabul jadbi teh. Ka mana dibalikeunna ila suhudi asarihi kana nyaksi tapakudrat Allah. Tapakudrat teh montok pare koneng pare eta tapakudrat Allah ku Allah nu majdub ditingalikeun kana montok pare montok. Aya suduruha tegasna kawitanana itu asar. Mimitina eta asar. Anil asma'i tina asma ya qadir. Ya qadir teh asar kudrat teh asar bisa Allah Ta'ala ngawujudkeun makhluk eta pare dimontokeun. Jadi eta pare montok teh asar. Aya asma dinyana pare montok teh ya qadir jeung ya murid tah. Ningali kana asar afal Allah tina asma matak dala biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi. Nuduhkeun Allah Ta'ala ku ayana asar kudrat teh kana ayana asma, jadi tina ningali asma heula ditingalikeun kana asar kudrat ku Allah. Pa'awaluma mangkarimi tina perkara doharon dohir ieu malahum kaitu arbabil jadbi. Ari mimitina perkara anu temong ka jalma nu majdub. Eta hakikatu dat hakikatna dat. Hakikatna dat Allah. Aya jalma nu kalau Ta'ala bray ditingalikeun kana hakikatna dat Allah makhluk eueuh majdub. Nu aya teh dat Allah wungkul. Diri eueuh, saha eueuh. Makhluk ayeuna eueuh. Mimitina aya nu majdub teh ku Allah tadi majdubkeunana teh tah nepi ka teu katingalina Allah wungkul. Aya nu tina suluk. Ngamah jalan suluk teh tinu katingali pare montok mimitina teh. Allah bisa ngamontokeun kana pare timbul asma ya qadir talajum jeung kudrat. Ari kudrat sifat ma'ani sifat nu tumetep dina dat. Geus kapanggih aya dat Allah ngabogaan kudrat terang kana dat Allah we. Tina dat Allah teh tah kana dat. Cicing dina dat apana tina dat. Cicing dina dat Allah eueuh naon-naon kulusen halikunila wajah teu dahar teu liar cicing begitu kuatan jeung teu dahar teu ingat tuh da roh dibawa ku raningan empes mah ayeuna aya keneh sumaruji'u tu libarikeun ieu arbabul jadbi ila ta'aluki kana cumantel bil asma'i kana pirang-pirang asma. Nu ngabogaan majdub kuah dibalikeun nyantel kana asma ya qadir ya murid ya alim ya sami ya basir ya mutakalimu. Itu asma. Tak aya asma mah ngangaranan tina pagawean. Allah
ngonengkeun kana pare teh boga karep teh na pare koneng teh geus teu asikina mere nyaho kana teu asiki ku koneng pare boga karep cara ayeuna nini aki-aki pangalakeun ayeuna awi ku incuna teh nu meujeuhna datang ka aki-aki dipotongan aya nu 2 meter aya 2 ruas aya saruas aya 3 ruas eta teh boga karep aki-aki teh ki rek dikumakeun ieu diteuk-teukna saruas eta mah keur boboko jeung ngaseupan ari ieu 2 ruas keur nyiru jeung ayakan ari teh 3 ruas keur tampir tu boga karep tah ieu ge ditasiskeun jelema teh ku Allah teh montok pare boga karep teh ngalamun teu apal karep Allah teh dimontokkeun pare bandungan wae nepi ka hartina dimontokkeun pare lila-lila mah kaharti da geuning dibikeun ka sapi datang sapi dempes we teh pare montok teh dia kana sapi oh jadi keur sapi nu boga sawah kumaha cicingan boga sawah mah da geus ku sapi parena gitu tuh be alhamdulillah ya rabbil kuring teh moal kusi digawe deui moal kusi ngaramet moal kusi ngagemuk moal kusi panen ngarit isukan da ku sapi tuh ka Allah can apal teori Allah nyenangkeun enak ka urang lila-lila maka harti geuning geus panen boga sapi teh datang 5 karung eta ngagantian nu ku sapi urangna teh digawe deui semet ngarame teh wungkul alhamdulillah malah tahun hareup mah hayang teh ku sapi deui we ngarasa senang mutanya teu kaharti matak asaan takrahu sayaan wa khairul lakum beuting urang embung teh teh alus keur urang jadi kasenangan wa asaan tuhibbu sayan wa syarul lakum beuting urang hayang teh jadi karepotan eta teh hayang teu ku sapi ieu mah nya teu ku sapi taun ieu mah ampun eta ngagemuk ngarambet ieu geus koneng pare ngarit usum hujan oge ripuh eta teh tuh takwa lo dibalikeun aya teh kana asma yaqudi ya murid ya murid suma unjilu tul diturunkeun ieu arbabul jadbi anu majdub eta diturunkeun bila suhudil asar kana ningali asar ningali tapakudot montok pare koneng pare bahum itu arbabul jadbi nu dibalikeun ku Allah taala ina kana asar aladina jalma-jalma nu dibalikeun ina kana asar ningali montok pare koneng pare eta jelema-jelema yakuluna nu ngucap itu ladina jalma nu ngaromong ceuk jalma ayeuna anu dibalikeun kana asar tapakudot maroh ayeuna teu ningali kaula saean kana hiji perkara teu ningali kuring kana hiji perkara ila roh ayeuna Allah aing ningali kaula ka Gusti Allah qoblahu samemehna ningali itu se memeh ningali eta perkara nyaksi ka Allah heula tah nu majdub mah nyaksina ka Allah heula memeh ningali ayeuna sapi jeung munding memeh ningali ayeuna pare montok Allah heula nu ngamontokkeun pare beda jeung nu suluk mah tah jalma-jalma ayeuna ningali kana montok pare kakara tina montok pare montok kapang ieu asma yaqdir jeung murid laleumpang nepi ka dat Allah ngabuan kudot jeung irodat bedana teh nu suluk mati dieu heula maju ka Allah ka ditu ari anu majdub mah ti Allah heula ka dieu tah kana pare montok bedana teh kitu matak bahasana teh maro ayeuna sayaan ila roena aloha qoblahu anu suluk mah maro ana sayaan illa roena aloha ba'dahu tanu salik itu urusanna tah ngan isukan dina hate urang dimajdubkeun ku Allah atawa disulukeun kadang-kadang teu apal majdub jeung suluk nage duka keur majdub duka keur suluk tah mata keur salat nage urang sakapeung waktu mah ditanya teh bingung nemalan manggeus salat lohor
ari salat nama salat ngan hatena eueuh dina salat. Jadi teu ngalakonan salat tuh kaya teu ngalakonan salat. Di mana kaya teu ngalakonan salat kaya teu salat, moal ge diburuhan. Ari anu teu ingat ka Allah nya keur salat mah. Mun bisa mah ayeuna diburuhan. Urang muruhkeun we ka jalma nu pang salat kuring teu salat ngan maneh daek buburuh nyolat keur nyolatan kaganti kuring tuh. Lamun dipikir cek urang salat kuring teu sanggup ayeuna musyahadah ayeuna ka Allah, teu sanggup buburuh salat. Geuning sok aya nu maot disalatkeun. Eta mah hitung-hitung ayeuna mantuan susah we kitu. Nya ari keur susah aya nu mantuan mah susah. Leuheung we ata nu nganteur susah. Leuheung meusan. Indung jeung bapa salataneun loba, hei dibantuan ku baturan cukup ku salat batur. Ngodoan pangodoankeun. Ngan eta mah nganteur anu susaheun supaya ulah susah teuing. Mudah-mudahan mah lamun dihampura mah dihampura kitu ge sabab ngaku sifat kaabdian. Ari salatna kudu kumaha ieu khusyukna, tadarru'na, tafahum jeung tadaburna ngumpul dina salat kakara salat dihitung rada bener gitu teh. Ari salat tafahum eueuh tadabur eueuh di sawah we ulin we hitung-hitung keurna lektor sumadarhum fi hodihim yal abun. Tinggalkeun jalma nu keur ulin mah tong dimakmuman eta jalma teh jadi imam ngan hatena teh di sawah. Embung kuring mah makmum ka jalma anu hatena di sawah mata kek soranganna salatna ge tak lamun urang geus salat ti heula waktu teu makmum ka urang entong gegelenang sia teh kunaon teu makmum ka dewek bisi dibalikeun maneh mah hatena di sawah atuh mata embung ge ngamakmum ka anjeun pan era urang teh kitu mah tuh rumah sa di sawah mah keun mending oge atau ngamakmum ka kuring malah dewek keur ngamakmum ka si lain. Wallahu a'lam bishawab. Dina naonnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahia ari itu natijah. Ai natijah tu tegasna buahna. Salat aya buahan. Syariat ari jasa dungkul mah lamun ningali jasana keur ngalakonan salat tak keur salat syariatna mah. Jadi hakikatna mah lantaran teu milu hatena salat keur ulin. Jadi kan aya teu apal ulin urang teh. Kadang-kadang ulina jeung HP keur salat teh. Nah sok kagok teh ari keur ngomeh HP datang waktu salat salat we. Lantaran can geus ngurus HP nage, ngomeh HP nage. Ih keur salat ge ngomeh HP we gitu. Aya nu sok salat ngomeh HP, aya nu sok salat inget di sawah, aya nu sok salat inget ka Allah. Teu apal di Allah na gitu. Teu apal sapara awal, sapara sani, sapara salis. Sapara awal nepi ka ayeuna ufukil mubin, sapara sani nepi ka hadrat wahidiyat, sapara salis nepi ka qoba kawasen. Sapara robe nepi ka adna. Keuna isukan we aya teu ka hati ayeuna mah. Kan? Mudah-mudahan panjang yuswananya. Nah,
ulah yang disamper ku corona bisa cana apal ngaran salat cek hakikat tah natijahna salat teh antas hadahu nyaksi anjeun huka Gusti Allah nyaksi ka Allah ari kana apal majeng kana sifat tajali ditajalikeun urang baheula ke di alam arwah rohani sarerea ditanya cek Allah aing teh nu ngurus maraneh atawa lain urang ditajikeun kana apal jeung kana sifat Allah matak ngajawab qalu cek sarabala muhun Gusti teh nu ngurus abdi ngaku rohani teh diurus baheula ayeuna ku Allah matak asyhadaka min qabli ayastasidaka Allah ngamusahadahkeun baheula ke di alam arwah ka mana kana apal jeung kana sifat Allah qabla ayastasidaka samemeh di dunya tita maca syahadat di dunya can tita maca syahadat ku Allah bareto di alam arwah disaksikeun ka Allah datang ka dunya dihijikeun rohani teh jeung jasad nu ieu pek di titah ayeuna maca syahadat asyhadu alla ilaha ku basa nu ieu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi nuturkeun rohani bareto matak anta insanun ma'aru disebut manusia sotenan anjeun lamun jeung roh nu bareto korubala teu nuturkeun roh nu korubala mah lain jelema orangan siga jelema aya nu siga jelema lain jelema aya nu rada mirip meusan siga jelema beungeutna teh monyet eta mah rada siga jelema anu siga jelema pisan mah urang teh ngan hatena mah hate kebo tuh mun diparaban bu kerepes tara melong nu mere urang ge kualo dibere untung dagang jeung tani resep mah teh kana untung we teu inget ka Allah anu nguntungkeun antasadahu nyaksi anjeun ka Gusti Allah ta'ala mahlur Allah nyaksi ka Allah binurin kalawan nur ilmu nur teh ada ahu geus netepkeun Allah hukana itu nur sa Gusti Allah taala anu geus nyicingkeun kana eta caang teh Allah taala pikol bihi dina hatena itu si abdi na hatena dicicingkeun ku ta pisuladai kolbi dina si hideung hate dina jero hate hideungna di jero di ditu dibere nur ku Allah taala nyaho kana apal Allah nyaho kana sifat Allah ari nyaksikan dat Allah musyahadah ari kana apal jeung sifat mah tajali apa tajali sifat kolbuna aya dakhilal kolbi tegasna jero na hate eda hilal qalbil abdi tegasna jero hatena si abdi tegasna di jero hatena si abdi urang mah di jero hatena teh ngan sawah we ngan kebon we diingat-ingat teh ka Allah malah dibacakeun Allahu akbar sinanyaho kana akbar Allah Allahu akbar sina apal kana sifat Allah Allah disebutan we yang supaya nyaho di Allah kunaon teu deukeun inget we ka Allah atuda hatena melong kebon melong sawah melong pasar melong pasir ari nu ditaatan kebon jeung sawah sapi jeung muning eueuh matak cicingna teh jeung sapi jeung muning tah akalna teh cara sapi jeung muning ceuk Kangjeng Rasul ya mutul mar'u alama asale paeh jelema kumaha keur waktu hirupna keur waktu hirupna kalakuan kuas muning mau dikencarkeun tirilik we neangan juku tejo urang ge tirilik we ka sawah na lektor laladang ka pasar kitu we ingetanna di mana untung seuri rugi ceurik we batur mati dibalikeun rugi seuri untung ceurik bisa kira-kirana gitu rugi seuri untung ceurik untung ti sawah ti kebon ti pasar ti pasir ka Allahna teu kapangi dari resep kana untung ceurik batur mah karana teu kapangi jalan tepi ka Allah dina keur untung ceurik geus ngajaran ceurik keur untung acan arek kitu kapangi kira-kirana ceurik keur untung
Ari keur rugi seuri naon sababna sabab hatena eueuh di kebun di sawah di pasar di pasir leungit tadbir jeung ikhtiar serah bongkokan ayeuna ka Allah. Alhamdulillah jadi wusul tepi ka Allah tina segala kurang. Sagala riweuh mata dibere corona teh sina nyaho di Allah teh. Ngan urangna kadang-kadang saha nu moal corona ka dieu teh tunu mawa corona ka dieu ku Allah dihaja. Dibere corona nasehat keur ka jalma anu cager badana jeung loba duitna sabab teu eling-eling ka aing ceuk Allah teh. Ma ajaluhu abdan bi izin min ayadula ala duli nafsihi. Teu ngamuliakeun Allah Ta'ala ka hiji abdi ku kamuliaan tibatan Allah nuduhkeun kana kagorengan dirina. Jadi lamun urang aya dibere nyaho goreng diri urang ku Allah eta teh untung nepi ka nyaho goreng diri urang. Di mana goreng tangtu lagi istighfar. Wah. Nu pangalusna mah nu ku Allah dibukakeun nyaho kasalahan diri tah. Anu panggoreng-goreng na diri salah teh eling ayeuna ka Allah rarasan teh geus we teh. Lohor asar jeung subuh mah geus salat. Dewek mah tara ngahir-ngahir salat. Sok tanyakeun kaajengan di dieu sok ngamamung salat lohor saha dian ti dewek mah jaman teh. Padahal keur salat teh di sawah hatena teh lain salat gitu teh. Tapi asa bener we. Piraku Allah teu ngarohmat kana sabab sapoe sapeuting teh 5 waktu 27 ganjaran nu salat berjamaah. Kuring berjamaah we sapoe sapeuting 5 waktu. 5 kali 27 piraku mah teu asup ka surga. Teu ka hati lamun dewek teu diasupkeun ka surga. Majar maneh teh. Geus diitung ku sorangan mangjieun manehanana di surga teh. Ain. Antas sadahu nyaksi ka Gusti Allah. Eta teh ku ilmu anu kuat ditetepkeun dina hatena jalma anu suluh. Mun can dilempangkeun teh sanajan ayeuna bisa ge sapara awal sapara sani nyebutan, da can bisa lempang, hitung-hitung nu setruk we eta teh. Wa fi suwadi qalbihi jeung dina hideung hatena itu si abdi tah. Dia suwadul qalbi jero hate anu pang jero-jerona ditu. Eda hilal qalbi tegesna jero hatena si abdi. Naon nyata teh? Maka aya beat teu aya? Awil basiroti atawa basiroh disebutna. Aya suwadil qalbi teh basiroh disebutna. Ari basiroh teh ainul qalbi jero hate. Jadi atuh aya bahasa basiroh, aya bahasa suwadul qalbi. Hatayaro malah ningali itu si abdi al goiba kanu gaib. Dohiron nganu dohir nepi ka ayeuna ningali nu gaib teh jadi dohir lamun geus dikamalakutkeun ka ditu nu di alam malakut ku Allah didohirkeun temong di alam malakut teh urangna dianyangkeun nyaho ka alam malakut teh rohani ningali ka alam malakut mah jadi rohani jadi dohir makhluk ieu jadi eueuh. Wadohirun dohir wahya itu dohir teh mukawanat dohir teh katembong teh mukawanat nu katembong ku mata kepala imah mukawanat mah hiji-hijina nu kalau diayakeun ari akwan mah gebleganana domba sapi muni itu akwan ari mukawanat mah tafsilan hiji-hijina nu kalau di dohirkeun dulmatun poek mukawanat mah poek lamun aya ditingalikeun rohanina ku Allah Ta'ala ka alam malakut nu katingali urang malakut dunya mah eueuh. Suweda al qalbi
hina jerona hate tah. Terusan naon? Guero dohirin barin teu dohir tah. Suwaeda ahu teh jerona itu kolbi, guero dohirin barin teu dohir nu dicangkeun teh jerona hate, ieu mah dunya mah eueuh teu katempo. Wa annakulla dohirin wallahu a'lam bishawab. Allahumma